Urang resep ke salam, ya salam, ya salam, ya salam. Urang mana versi? Gopur, ya gopur, ya gopur. Ah, supaya sugi, ya ganiyu, ya ganiyu, ya ganiyu. Kata rata, hayang sugi berarti. Aya opat ayat anu nyaritakeun tentang Asmaul Husna dina Al-Qur'anul Karim salah sahijina ieu. Ayat lain ayat ayaman tad'u falahul asmaul husna. Opat salah sahijina ayat anu nerangkeun asmaul husna ieu. Walillahil asmaul tetep ka Allah aya ngaran-ngaran anu bagus. Sabaraha ngaran anu bagus? Sakumaha hadis Kangjeng Nabi ngajelaskeun aya 99. Padahal lain ngan 99. Sebab seluruh kesempurnaan ngalengitkeun kakurangan-kakurangan eta adalah asma Allah. Ngan Kangjeng Nabi ngajelaskeun 99 ieu geus cukup jang urang. Wallah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudus Salamul Mu'min. Terus datang ka anggeus daripada ngapalkeun nomor SMS mah mendingan ngapalkeun Asmaul Husna. Komo geus kolot mah Asmaul Husna tuh kurang dibabaca. Lamun hayang urang di jero kuburan ke ketika maot di dahar cacing maka apalkeun Asmaul Husna. Beleger gara-gara Asmaul Husna. Masya Allah. Tapi lain sakadar apal Asmaul Husna teh kudu jeung makna-maknana. Malah mah dina hikmat ieu mah keur carita hikmat telanan. Dina hikmat teh eta teh kurang teh bisa dihitung Asmaul Husna teh. Kemudian aran urang ge dihitung, ngaran urang sabaraha, Asmaul Husna engke aya sabaraha. Mun pas ka dinya tangawiridna ka dinya. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahman geus teh mah ulah hese-hese, muridna Ar-Rahman bae. Lamun jelema ngaranna Ar-Rahim geus muridna Rahim bae. Lamun jelema ngaranna teh Soleh, geus bae ngawirina ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih ya Solih. Maksudnya soleh ge eta mah soleh Allah ulah ya Solih ya Abdi ya Solih ya Abdi ya Solih ya Abdi. Tuh kan. Lamun urang lain eta ngaranna urang teh lain termasuk Asmaul Husna lain. Misalna ngaranna teh Bakri. Tapi teu make Umar. Anu Umar Bakri. Bakri. Nah, dihitung ba sabaraha, kap sabaraha, ro sabaraha. Hitungna kabeh. Lamun urang ngitung Asmaul Husna kabeh. Lamun ngitung dek kawin mah nu sukun mah ulah. Bakri ba hirup, kap sukun ulah, urang dihitung. Ro hirup. Ah, ya ulah. Eta hitungan dukun tah mah. Asmaul Husna itu gak be, ba 2, kap 20, 2 jeung 2, 2 jeung 2, 20 jeung 2, 22. Bakri ri 200. Nah, 222. Ya, 10, 220. Bara. Terpercaya ingon sih mah. Sebenarnya tahayo sama. Tuh, saya pohon deh kan? Ah, berarti 220 12, aku masih. Pak 2, kap 2. Udah 2 kap 20, berarti 22. Nah, ro 200, berarti 222. Iya 10, 232 tuh. Lah, boleh sih ngerun pomong. Kau berhasil 32. Teangan orang Asmaul Husna. Tok Ar-Rahman sabaraha, Ar-Rahim sabaraha teh potong biasa ya potongan babari teh dipotong nangke.
set akurkeun kadinya tah engke wirida kadinya tereh gila-gila urang ngaran urang segitu lihat segitu geus dihitungan ku ulama kabeh set ujung sakea ngaran ieu set sakea wirida eta urang ieu lamun urang ngawirida akur jeung asmaul husna penta geus ku urang make ngaran eta tah wah ujian bisa hiber urang dihandap manuk di luhur hiber hikmat tapi eta bagus hikmatnya bagus sama kos gitu mah jang wiridan sehari-hari urang baca asmaul husna cek di dieuna ge Allah teh ngabogaan 99 asmaul husna disebutna ngaran fad'uhu sebut ku aranjeun kabeh eta Allah make nu 99 enter sepanuan ayo gara fad'uhu samuhu biha sebut urang resepna ya Rahman ya tu baca kurang ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahmanu ya Rahman urang resepna Rahim ya Rahimu ya Rahimu ya Rahmi ya Rahimu urang resepna Malik ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku ya Maliku urang resepna Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus ya Kudus eta mah urang resepna Salam ya Salamu ya Salamu ya Salam urang mana versi Gopur ya Gopur ya Gopur supaya sugi ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu sekatara tah hayang sugi berarti kan ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu urang hayang fakir ya Fakiru ya Fakiru ya Fakiru al Fakiru wal Ghani eta ngaran Allah ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Ghaniyu ya Fakiru ya Fakiru asap gerage mana urang nu resepna ya Sabur ya Sabur ya Sabur ya Dar ya Nafi mana nu resep sok sebut Masya Allah ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu bagus sama emang lamun lain gitu nu ngadengena orang Jakarta ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku lalu daripada ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu ya Kayyumu masa Kayyumu mending Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku tolol lepejakan numerena ini masa ya Kayyumu udah ya Kayyuku aja ya iya gak apa-apa udah numerena blon deh sarua saeta nu bogana oh renganan boga material nyana paingan tengah saya nggak wirida ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku blon kabehan tidak ya Qayyumu tuh orang Jakarta mah kan tuh ya Qayyumu ya Qayyumu ya jadi mantak mere wiridan teh menan gara-gara makrotna kudu jelas ya Qayyumu ya Qayyumu ya mun enggak dikadengeun ya Qayyumu menyana ge ya Qayyumu oh ya Qayyumu iya ieu mah diganti ku Jakarta ya Qayyumu ya Qayyumu ya Qayyumu ngapain Qayyumu Qayyumu mending Kayyuku Kayyuku ya Kayyuku ya Kayyuku halo Gusti Allah walillahil asmaul husna fad'uhu biha sebut ku urang nu urang resep nu mana mun hayang diutang dihitung pas loba kitab aya kitab asmaul husna geus aya kitabna jadi di dinya nyaritakeun Ar-Rahman naon sabaraha hurufna khasiatna naon Rahim sabaraha hurufna khasiatna naon Al-Malik sabaraha hurufna khasiatna naon Kudus sabaraha hurufna khasiatna naon ketungtungna aya nyaritakeun urang ieu ngaran saha sabaraha naktuna akurkeun tah jeung ngaran-ngaran asmaul husna tadi sabaraha ngaran urang eta sabaraha kadinya pas geun jadi urang pas jeung ngaran urang ujianana Masya Allah mustajabu da'awat gitu eta urusan hikmah tapi urang mah deka Allah eta ge sarua deka Allah ngan melalui utang hitung dipake ka Allah jang supaya mustajabu da'awat mangga tapi nu leuwih bagus mah urang nyebut asma Allah supaya karasa urang mah nyebut Allah teh can karasa ka jero jantung ka jero kolbu ka karak disungut doang
boro-boro ilmu-ilmu nu lain asma Allah gengan datang kasungut ieu makan lalawanan anu tadi pedah nu tadi ke nyaritakeunana ulaika humul ghafilun jelema-jelema anu tadi teh eta jelema nu paroho ka Allah sanajan nya maca Quran tapi deh korupsi kos DPR lain teu barisa maca Quran tapi korupsi mah terus gopil bae sanajan Quran dibaca menteri lain lalagaan ilmuna tapi pan menteri agama nu itu di penjara nu ieu di penjara pan eta teh jelema pinter tapi kan di penjara lain teu bisa maca Quran tapi gopil bae tetep sebab macana datang ka sungut doang sabaraha bupati nu santri Yasin Rahmat dibalik Rahmat Yasin sarua sabaraha gubernur penjara eta teh akibat penyalahgunaan korupsi dan lain sebagainya. Apakah PNS teh loba anu mabok ambalaya PNS nu mabok gimana galaga PNS matak negara dek bener kumaha PNS lagi mabok teu percaya sia kaing percaya tuh atau percaya aja nang sia nyawa nang sia bahwa PNS marabok tes urin pernah PNS Tangerang tes urin nu mabok sabaraha ge barang sana marabok nagara dek bener kumaha dicekal ku marabok Masya Allah karim timin miti SMP SMA mabok ambalaya baheula Yogyakarta ieu teh adalah negara paling hebat disebut lagi kota pelajar Jawa Barat Tasikmalaya kota pelajar eta teh geus boga julukan kuari kota mabok kuari sadarina naudzubillah min zalik wa min zalik julukan tinggal julukan kota pelajar mabok zina Tasikmalaya julukan ada kota pelajar mabok zina Tasik Kresik Ciamis manis eta kan eta moto ngaranna moto Sunda eta kos kitu tah moto Sunda Tasik Kresik Ciamis amis manis Garut saya mau dong Garut domba aduh Masya Allah. Nah ieu teh lain sakadar disungut tapi walillahil asmaul husna fad'uhu biha Allah ngabogaan asmaul husna Kangjeng nyaritakeun 99 sok sebut ku anjeun pake menta melalui ngaran-ngaran tersebut kudu masuk hati fad'uhu biha nu mantak atuh hese yang datang ke hati ulah-ulah nyebut nu lain nyebut Allah ge hese sebab Allah teh mimiti asma'na nomor kedua zatna nomor katilu adalah ngahiji na itihadna di bahasa doang Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allah Allahu Allah Allahu ya khaliquna Allah Allahu Allah Allahu Allah Allahu Allah eta teh Allah Allahu Allah Allah asma Allah zat hu geus luhur doh keur carita asmaul husna wallah Allah Ar-Rahman Ar-Rahim hayang supaya asup ka jero hate teh lain bantrak-bantrakeun kudu boga guru urang nu nungtun urang lantaran tina asmaul husna nu 99 supaya ngahiji nu 99 dijieun 7 makom makom teh hartina tempat kayakinan urang ibadat teh kan tungtungna supaya yakin
nyebut Allah ge teu yakin mah atuh sarua bae jeung nyebut tu sejen ngan beda setik ieu maka pangeran ieu lain cuma da yakin atuh kitu-kitu keneh ibadat datang ka yakin urang dititahna teh seluruh kondisi peribadatan spiritual lahiriah keyakinan. Jadi urang deuleu ibadat teh lambang keyakinan. Lahirna kos kitu berarti keyakinanna ka dinya. Jelema ka gereja, oh keyakinanna berarti ka Kangjeng Nabi Isa. Jelema ka kelenteng, oh berarti keyakinanna ka nirwana. Jelema keyakinanna oh ka Gajah Mada, keyakin dan lain-lain sebagainya. Eta bener-bener keyakinan. Kitabna beda-beda. Urang kuari masjid, oh keyakinanna ka Allah. Kamu sholat, oh keyakinannya ke Allah. Keyakinannya tah seluruh peribadatan. Dah, dina ka Allah beda-beda. Aya nu kontinu setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat, setiap aya azan cepat. Ka mana? Pasar. Set. Nah, eta sesuai jeung keyakinanna. Allahu akbar, Allahu akbar. Masya Allah, alhamdulillahirabbil alamin. Azan keyakinannya tinggi ka Allah. Bocot kabeh langsung wudu nanti tinggi keyakinan. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Jam sabaraha emang dak jam 12 angel kana ieu rada turun tak keyakinanna turun lah tenang jalanan berjamaah moal ka teu teruskeun bae kitu keyakinanna rada mundur. Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Jam sabaraha emang jam 12 aing ngeurik hasilnya. Aing hasil ke kudang ke Gusia. Turun jasa teh keyakinan. Allahu akbar, Allah, azan deui itu budak. Puyang emang ngadengena. Geus terek kadap tah. Geus terek kadap tah. Henteu rada deres tah aya nu azan ge rada deres salat mah henteu tapi ngadengnya oh ke asar oh asar, ke magrib oh magrib deres. Nyana kaingetan keneh. Allahu akbar, Allah jam sabaraha ya? Oh, zuhur, salat henteu. Ke azan deui jam 3 jam sama Allahu akbar, Allah. Oh, asar, dahar henteu. Salat henteu dahar bae bari. Eta geus sunat. Ge Allahu akbar, Allahu akbar. Hei, zuhurnya isuk ege nih. Isuk ege deui sakeun geus. Parah tah manggeus basi. Jadi urang neuleuh jelema keyakinanna deuleuh giat dalam salat. Sakitu bae geus. Keyakinanna teh deuleukeun realisasi ibadahna. Guys, Allahu akbar, Allahu akbar. Woi salat, cepat berarti tinggi tah keyakinanna. Keyakinan ge kakarak mudag waktu salat berjamaah, kakarak datang ka dinya. Encan ye, aya deui. Si eta kan hebat amat sih. Kunaon? Asal azan cepet. Horenganan aya rangda. Masya Allah, sisi masjid salakina paeh. Cepet jasa asal azan cepet ya mah. Pamajikan anake pamajikan datang ka ngalem ka haji hebat jasa. Asal azan banyak mah lumpat pohara, mimitina mah di alem. Aju angel sakena balikna. Orenganan. Buaya darat. Tah, ulah disangka lamun aya anu azan cepet ulah bahwa eta teh kadinya ulah deuleuh heula. Lamun nyana teu ngaca, bener salat. Lamun ngaca heula lain. Ngaca heula rapi, kopehna ge embung dengdek, ke sesengitan. Sing ade tah. Lamun deuk berjamaah aya kos kituan sing ade. Rapi sajadahna ge eta kudu rada aya pencurigaan setik. Orangnya jauh-jauh mau anak we sial. Eta anak saha? Anak saha? Aku. Anak satu, cek pemajikanna. Anak kurang kene. Anak kurang di mana? Kalau ngomong guys, anak kurang kene, urusan. Mana-mana? Itu dekat masjid. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cek pemajikanna buka. Jadi masih kene. Itu terserah didinya, mendek diteruskan terus, mendek gesan-gesan di boga anak ieu. Oh, budak asa disuat-suat ya hati. Yang kunaon? Kayak mah bebeja ke de kawin mah moal diizinan. Ngadoguan diizinan datang ke kiamat aing. Geus kieu kumaha tuh? Geus kieu kumaha tuh sakeuna teh. Atuh cenah anak urang ieu teh mah geus beres.
menang saminggu mau deh. Iya ya di anak di mana? Sia sering biasa mau anak tahu budak. Masya Allah bisaan berjamaah atau mah. Ganjarannya langsung. Tah. Adzan giat. Itu berarti tinggi keyakinan. Oh, encan tapi maksudnya kakara keyakinan berjamaah. Nah, kuari bener-bener apa henteu sih ka Allah. Kakarak tidinya. Lamun geus bener-bener ka Allah tinggi berarti keyakinan. Lamun geus tinggi keyakinan, geus ibadah geus mantep biasa. Datang ka keyakinan. Ibadah teh datang ka keyakinan asal geus yakin geus. Ibadah mah asal geus datang ka yakin geus. Urang mah kuari yakinna kagarak datang ge kana pikih, make pikih. Awas. Takbir. Qasdu tartain. Mun eta teu sah. Kama fi Fathul Muin. Fathul Muin di bawah salat. Usolli fardhu zuhri arba'in raka'atin istaqqa. Qaf qala. Istaqqa. Dan ma'muman lillahi ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau itu benar jadi adzan. Ya Allah. Allah sejak kaulah salat zuhur 4 rakaat makmuman laitan bar. Salah henteu sebab emang nyana keyakinanna datang ka dinya. Kita digetatkeun di jero hate. Allahu Akbar. Sejak kaulah salat di jero Allah. Awas isian. Isian qasdu tari. Allahu Akbar. Aya nu aduh can eusi. Salli Allahu Akbar. Can kaisian maksudna teh can kaisian. Shalli fadl. Allahu Akbar. Benang. Eta urang mencari takos gitu, dari takos gitu atuh emang ai was-was mah hese. Was-was geus ti ditu da setan jiga mimitina digugu. Nah, di Banjar gaya guru kula salah sahijina. Di Banjar jangan mumu. Jangan mumu salat jangan kos gitu. Mimiset jangan mah kos gitu heula mun cara motor panas geuna. Sholli Allah, encan nana ge encan. Sholli Allah. Sholli Allah. Sholli Allah. Encan nana ge encan siap. Sholli Allah. Kepanasan. Sholli Allah karena kamu bisa sholli Allah. Sholli Allah. Sholli Allah. Allah. Aya salah sahiji guru nu kos kitu tah. Masya Allah macam-macam di Banjar eta. Mentak lamun nyanakeun mujana ka masjid, sholli Allah, sholli cak anakna keneh. Patas setar. Atuh santri wani anak atas dak setar dak Allah Masya Allah eta salat kita kos gitu itu asla. Nah tapi lamun didinya yakin atau didinya lamun urang terus ngagugu baik fikih gitu baik, kajun ngaji ka mamana ge, ngaji ka Irak, ngaji ka Iran, ka Mesir gitu baik. Ngaji fikih gitu baik, qasdu tarik, Allahu Akbar. Tapi lamun urang deuk naekeun diri ngaji thariqah menuju hakikat lain. Di dinya teh nyieun yakin. Urang ibadah supaya datang ka yakin teh dijieun posna 9. Pos tobat, pos sobar, pos syukur, pos zuhud, pos tawakal. Pos kitu khauf, roja, pos ridho, pos mahabbah. Eta 9 pos, 9 keyakinan.
Lamun geus boga yakin di pos eta kabeh bakal ngilu. Sebab Asmaul Husna asli nama ngan dua, hiji Adam dua subut. Ngan dua Asmaul Husna 99. Bahkan keseluruhan asma Allah ngan dua Adam jeung subut. Adam hartina Adamu fiqorihi ila ghairihi. Teu butuhna Allah kanu sejen. Subut hartina tetap subutu gairi subutu fiqori ghairihi ila Allah, tetap butuhna salian Allah ka Allah ngan sakitu. Adam jeung subut. Adamu subut iftikorihi, Adamu iftikorihi ila gairihi. Tebutuhan Allah anu sejen. Adam. Artinya subut iftikori gairihi ilahi. Artinya tetap butuh dan salian Allah ka Allah ngan sakitu kabeh. Deuk numbana bae ge. Jang ngadatangkeun ka dinya dijieun lah pos 9. Sok pos tobat heula. Sebab asma Allah teh At-Taib. Asma Allah teh kablah dituna As-Sabir. Asma Allah teh Asy-Syakir. Asma Allah teh Az-Zahid. Asma Allah teh Al-Mutawakkil. Terus kabeh. Nah, dijin kurang teh pos 9. Asma Allah Sabur gitu, Sabru. Asma Allah Tobat, asma Allah Sabru. Geus urangna engke adalah anu taib. Asma Allah Sabar, As-Sabru. Asma Allah Sabru, urang nu sabar engke bakal As-Sabir. Asma Allah Syukru, urang nu syukur ngaranna As-Syakir. Supaya bener-bener urang jadi taib, supaya bener-bener urang teh jadi sabir, supaya bener-bener urang jadi syakir, dan selanjutnya dijieunlah pos melalui ahli toriko. Seluruh toriko naon bae pasti kembali ka dinya. Toriko Qadiriyah, Tijaniyah, Utsmaniyah, Naksabandiyah, Qadiriyah, Naksabandiyah, Khalidiyah, toriko Tijaniyah, toriko berbagai-bagai. Seluruh toriko kabeh kembali ke pos weta supaya yakin. Iya atuh lamun geus datang ka yakin mantep. Geus kudu aya nu nuntun, mursyid ngaranna. Teu meunang sambarangan. Geus kurang ku ari maneh teh hayeuna mah tuh kudu melaksanakeun suluk. Suluk teh hiji bahasa dina thariqah jelema nu ngalaksanakeunana ngaranna salik. Suluk teh artina nyukruk jalur mapak tapai. Ari salik adalah nu nyukruk jalur mapai tapai, mapak tapak, mapai tapak. Ngan nu dimaksud suluk di dieu. Suluk maksudna ieu teh nyukruk jalur para wali Allah. Salikna nyukruk makom yakin nu dipigawe ku para wali Allah. Geus atuh kuariba suluk jelema nu salikna nu ngalaksanakeun makom yakin, deuk menuju makom yakin dina asma Allah. Engke hayang datang kana sifat, engke hayang datang kana zat, di mana geus beres dina asma bakal datang kana sifat, engke bakal kana afal. Asal geus kaharti asma jeung sifat jeung afalna bakal kaharti zatna, yakin kana. Jadi mau yakin mah engke kurang dibuka-bukakeun ku Gusti Allah. Lamun urang geus datang ka yakin mah, buka mata urang nu ieu, dedeulean mah lain nu ieu. Ciri urang nu ieu dibere dedengian lain nu ieu, geus yakin mah beda. Ambean urang nu ieu tapi engke dibere ambean nu lain ieu dibere henteu selalu dibere. Di mana hayang? Di mana teu hayang osok dibere ngan urang embung. Geus. Dibere dedeulean ku Gusti Allah tuh. Jadinya nage kaget, ya Allah kok dibere kos kieu? Kok dibere kos dedeulean nu lain dedeulean nu biasa. Dedengian nu lain dedengian nu biasa. Ambean nu lain ambean nu biasa. Sidina Umar bisa neuleuh bala tentara nu aya di Yaman, coba bayang. Cek Sidina Umar naik Al-Jabal. Kadeuleuh kan ku Sidina Umar bala tentara teh ieu dihandap sedangkeun musuh nyerang.
cak Sidina Umar teh sia lamun kaburu ka musuh datang kadinya bisa kaserang. Hei, ajabal maksudna naik ka luhur kabeh sahabat naik bari nanya, woi suara Sidina Umar tah mah suara Sidina Umar. Sidina Umarna di Madinah kadele ku Sidina Umar dibere blak insyaallah aya tamu datang namu ka Sidina Utsman. Cek Sidina Utsman tadi mana di jalan zina. Hah? Zina. Masya Allah ngarasa bahwa nyana tadi di jalan teh aya awewe ditanya terus dirada dipaksa didele gitu. Berarti kan zina mata. Cak sahabatnya Masya Allah Kangjeng Rasul geus teu aya, tapi aya nu seperti Kangjeng Rasul. Bisa deuleu kulana di mana? Sidina Utsman cuma nangis, ya Allah ya Rabb. Poho. Bisa kadeuleu tah? Mata-mata jelema anu jelalatan teh bisa kadeuleu. Bisa kadeuleu. Aya gambaran di mata. Itu aya sarwitian mata. Kadeuleu, katempo. Gitulah jelema geus boga yakin. Masya Allah. Moal Ki Balam bin Ba'uro geus boga yakin ketika yakin teh dicabut ku Gusti Allah aras goyang mengadoa. Muridna bisa hiber. Masya Allah karim. Kos gitulah ilmu yakin. Geus lamun ilmu yakin mah kumaha tah mun geus datang ka ilmu yakin? Suluk. Sesuai jeung perintah guru dina Asmaul Husna anu kuari ngan dijieun 9 makom lamun maneh geus datang kana 9 makom hiji makom ge geus boga rasa 2 makom komo geus datang ka 9 makom geus hirup bisa hiber ka mana ge rahimallahu ahi cak Kangjeng Nabi boga ngaramatan Allah ka dulur kura Isa lau zada lamun tambah keyakinanna lama syafil hawa niscaya nyala lempang di awang-awang cak Kangjeng Nabi beuh dulur kura nu ngaran Isa lamun tambah keyakinan bisa hiber puaran tah kos sekarang itulah ahli-ahli Allah geus lamun jelema geus ibadah datang ka dinya moal aya anu dimudap dimodif moal aya haram jadi halal jadi haram teger bae Allah nu di dalamnya. Lain duit, lain dunia, lain jabatan, lain tata, lain kemuliaan, lain keagungan. Hiji Allah ngeunah teu geunah ku manusia. Aing mah parentah Allah nyampe ke titik sakitu. Karasa ku sia meunang hidayah sia, teu karasa sia adsana sia cilaka ujianan. Ih, aing mah moal ngaji cenah ka Cilongok lah kos kitu mah entah Allah. Sanu nitahan sia ngaji ka dieu. Aing mah nitahan teu naon teu mere ditilok sia. Emang tuh cenah kiai mah hayang dibere tuh sia lain hayang dibere mere ge tilok mah lain maksudna aing hayang dibere atau henteu sia sok mere tah henteu atuh henteu cenah ngajina ge di Tangkal Buah teh karasa pan Gusia ngajina di Tangkal Ambon kitu mah cenah kiai hayang dibere ulah nyebutkeun kiai hayang dibere henteu sia geus mere encak encan jakna teh atuh urusan hayang dibere hayang henteu mah teh urusan aing mah kumaha aing jeung Allah ai sia cenah aing mah boro-boro mere wau ge henteu tuh bukan sia madak nu di luar mah eta mah lah sok nu luar teh sok bisa bae henteu atuh geus kuareng teh di aku deui geus kabehan teh nya di luar gitu amat sih atuh kitu bae eta mah da cenah kiai na hayang dibere urusan hayang dibere jeung henteu teh urusan aing salah aing bener-bener aing sia geus jang pere heueuh nya tuh encan cenah wau ge henteu embung lah embung wau mesti dipentak enggak ada ini tah ieu kan gulak hate urang lempang ka Allah dijieun seperti kitu babari zikir nama ilallah cau gede ilallah aya deui dibere rada gede ilallah panjang zikir lagi doa na ge geus kararieu kieu deui sugan teh geus naik deui udah deui seberes deh. Nah iyalah nu hese datang ke makom yakin mimiti urang mun tobat teh mah tobat terus tobat ka Gusti Allah tobatna ge aya 3 rupa tobat syariat tobat thariqah tobat hakikat tobat syariah mah eta teh awamir wan nawahi urusanana zahir perintah jeung larangan kuari naik geus bisa eta majang geus sapopoe naik kuari tobat da tobat dina thariqah urusanana qalbu
kecenderungan kolbuna kana dunia, kecenderungan kolbuna kana nafsu, kecenderungan kolbuna kana materi dan lain-lain sebagainya. Tobatan lempengkeun ka Allah melalui tapakur jeung muraqabah. Naik set datang ka roh tobatan, tobat hakikat ngaran. Lain bantrak-bantrakeun. Ko bogeus karolot bantrak ka modar san wal bisa. Tah moal lain pabagatan. Kudu pepegatan heula jeung dunia, pepegatan heula jeung makhluk, pepegatan heula jeung karamean. Jadi berarti cicing sorangan teh indah, baturna teh ngan sakadar tasbih Allah. Baturna teh sakadar Quran, maca Quran, baturna sakadar kitab. Eta lah nu jadi batur. Kabelah dituna hiji we nu jadi batur Allah. Kuncina, kuari kunci. Bahagia amat aing teh nyaho ka pangeran anu asli. Pangeran teh nu ngadamel langit, ngadamel bumi katuteusina. Batur mah gagah jeung sugih teu wauh ka pangeran eta. Aing mah bahagia dibere nyaho ka pangeran nu asmana Allah. Masyaallah kan. Senang luar biasa lantaran Allah mah Ar-Rahman Ar-Rahim Al-Malikul Qudusus Salamul Mu'minul Muhaiminul Azizul Jabbarul Mutakabbir. Terus senang, Masya Allah. Allah teh anu boga rahmat, Allah teh nu ngarahmatan, Allah teh nu Ghafur, Allah teh anu maha hampura. Gusti, urang boga dosa dihampura, senang boga pangeran modal gitu. Ketika urang kesusahan rahmat Allah turun, senang, Masya Allah. Ketika urang butuh dibere ku Gusti Allah, senang boga pangeran kos gitu. Dua nomor katilu pangeran nuhieun langit katuteusina anu mawa rahmat selalu ngarahmatan selalu babarengan jeung aing. Ya Allah, di mana? Innallaha ma'ana. Allah teh bareng jeung urang. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah teh bareng jeung urang di mana bae urang ayana. Innallaha ma'al muhsinin. Allah babarengan jeung nu nyieun hade. Innallaha ma'as sabirin. Allah babarengan jeung nu sobat. Aing mah tenang sebab bareng jeung Allah nu nyieun langit jeung bumi. Geus ka mana moal sieun. Ka mana moal sieun sebab geus boga rasa. Ilmu teh lain disumut tapi kerasa ku qalbu, kerasa ku roh. Yakin ngaranna. Nikmat geus sirup. Udang peuting geus teh sieun sebab Allah bareng jeung aing Allahu Akbar. Tesieun ka pocong, tesieun ka kuntilanak. Ya, itu mah kos kitu. Aing mah jeung Allah jeung nu bogana. Awas ya bejakeun ku aing sia ka Allah. Kuntilanak goblok sia ka aing. Aing keur bareng jeung Allah bejakeun sia ku aing ka Allah. Tolol sia. Sieun ka kuntilanak. Aduh, panas. Aing teh balik ka raja aing aja pendi. Wah. Balik jana ka rajana. Minta pertolongan. Aing jeung Allah ya. Ulah sembarangan sia. Langsung indit pocong. Jet, kami ge. Urang dak dileuweung sorangan. Aya bae eta, buaya. Oh. Ka mana sia buaya? Calangap. Aya sia gara calangap. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Ye, Allah na keur bareng jeung aing. Awas sia. Sia bicara calangap ge, sia teh Allah. Allah keur barengan jeung aing. Nah, leos ujianana buaya geus. Mau bejakeun ku insya aya sia ngalalag aing. Awas sia. Goblok. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Sia teh nang nyalangapkeun Allah, aing teh keur babarengan jeung Allah. Bejakeun sia ku aing ka Allah. Langsung nutup sini. Sok keur bejakeun. Sok. Kuari urang coba ka Taman Safari. Turunkan di mobil kurang aja pendi. Pas di maung deh. Wah, hai. Sia makhluk Allah, aing makhluk Allah. Iya makhluk Allah. Aing makhluk Allah. Ku baung dioyak-oyak ya.
Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Keyakinan mah di dieu tah di kolbu. Jadi urang teh ya ibadah datang keyakin, puncakna keyakinan ialah cek Imam Ghazali ti Kangjeng Nabi terrealisasi tentang pembenaran urang terhadap Allah. Datang ke mana urang ngabenerkeun Allah eta yakin. Ulah wakakan kos kitu renan teh mah luhur teuing. Dina perebah rezeki bae heula. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Setiap nu kumalandang di alam dunia ieu teh Allah nu ngarizkianana. Eta kecap saha? Kecap Allah. Sia percaya ka Allah bahwa Allah pangeran percaya. Eta sia yakin, eta sia percaya bahwa eta aya teh Allah, yakin. Sanu ngomong eta Allah, yakin mah cantang tuh. Percaya bener, percaya nama bener, yakin cantang tuh. Ha geura. Mulai kurang guaridet, dari orang wagahan ngaji, tong trong, ngaji jeung budak. Kadang ka imah, Kak, jauh beas. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Baca habeka nu embah. Seubeuh moal ge Kak. Ayo baca deh. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Ya lapar keneh Kak. Heuh nya. Geus kieu kumaha tuh? Ngautang sia kitu ka warung. Ngautang. Engge mah erna kongkorong sia tenang. Aduh Kak, ayat ngarusak kongkorong Kak. Baca ku urang mah ngagigeg beta. Mulai guys dah diuji keyakinan ku Gusti Allah magahan ngaji emang kumaha gitu. Ulah deuleu kiai geus atuh mapan. Ulah deuleu kos Habib Lutfina, ulah deuleu kos Habib Umarna, ulah deuleu kos Kiai Buyana, deuleu keur ngarayapna emang kumaha gitu. Masya Allah tah kos gitu mulai geus tah geus ngojeknya. Mulai ngojek turunnya na ka syariat berarti. Geus mal naik-naik. Satungtungnya nang ngojek bae ceknya nanti di Kangjeng Nabi ge bersyariat berarti nyana bersyariat. Geus teh mah contoh doang kan Kangjeng Nabi mah apa Kangjeng Nabi butuh henteu teh mah nyontohan bagi jelema anu teu mampu kos kitu. Mulai nu dagang karung tani eta jelema nu teu boga keyakinan ka Allah. Nu kos sekarang itu teh meng pelehe eta mah teu boga keyakinan. Satungtung jelema dagang teu boga keyakinan. Yes, beres. Tani teu boga keyakinan. Usaha teu boga keyakinan. Berarti aduh aing mah lamun teu tani atuh teu dahar kadinya kan. Aduh atuh aing mah mun teu dagang atuh teu dahar. Heuh. Geus keyakinan jadi dijadi karung dijadikeun pangeran punyana. Tuh, sawah dijadikeun pangeran, pabrik dijadikeun pangeran, PNS, bupati dijadikeun pangeran punyana pagawean. Ta eta teh ngomong geus luhur. Dina syariat mah masalah dagang teh aja orang mah bersyariat temandak lamun encan waktuna bertoriko ulah sok totorekatan ulah sok totorekatan ulah ngomong ente torekatnya apa sih anak mah Qadiriyah anaknya Nasabandia ente di mana musiknya anak di sono iya udah ente dagang apa aja tas torekat teh ngobrolkeun dagang goblok. Ente dagang apa? Anak mah dagang itu apa namanya warung kelontongan. Ente anak mah dagang gas. Teh kabeulem gitu ku gas. Manya ngobrolkeun torekat aju dagang. Nah, kuarikan kos kadar itu. Kula sering jasa kula ditanya, "Kiai torekatnya apa?" Tahu dah saya mah enggak tahu. Geus, aya batur aing mah nanya ka sia moal, ditanyain teh hayang urusan kos gitu. Aya batur, kalau situ torekatnya apa? Saya Naksabandia. Guru saya mau sono, mursyid sono. Oh, kalau mau udah saya ajak sono. Iya udah beres. Kebal ditanya. Situ dagang apa sih? Saya dagang gas, alhamdulillah. Apa norekat teu meunang dagang? Lain teu meunang. Encan wayah. Norekat ulah sok dagang, ulah sok tani ulah.
keur meujeuhna sulukna deka Allah mumpruk paeh-paeh hirup-hirup. Mantap atuh hese norekat hese saja lemana. Dijawab babarian ya kita kalau nggak norekat mah kenal Allah. Iya tuh ngomong atuh secepling-cepling apa bari ngomong atuh. Iya kapan kita kenal sama Allah ya kalau nggak norekat ya kagak bisa. Udah kita norekat aja mumpung ada kiainya. Tah datangkeun ka yakin. Set, sok kumaha ieu datangkeun ka yakin bahwa setiap nu kumalandang pasti Allah nu ngarizkian sireum teu boga pabrik hirup. Kupu-kupu teu pernah nyada jadi karyawan hirup. Manuk teu pernah nyada boga pabrik hirup. Kunaon atuh sia dibere akal jeung pikiran eleh ku manuk, eleh ku sireum, eleh ku kupu-kupu sia. Je. Nu matak kuari mah beurit ge beurit kuari ngahiji jeung urang. Beurit, baheula mah beurit gede teh kan aya di pasar. Pantes lantaran urang pasar mah kos beurit kabeh. Kuari mah tah ka kampung mah ngahiji kuari beurit jeung urang. Urang kayak beurit urang teh beurit. Beurit ge ngomong sia nu beurit. Sia nu beurit. Engge nyaho. Cipa sia ngalawan. Mun urang ngomong mah kos kitu tah. Pamajikan urang beurit sia. Ka pamajikan urang. Sia nu beurit. Beuh. Dicalakin cokotan bae beurit sia. Salagi sarua deui beurit sia pa beurit-beurit. Bandak bari teh lambang. Beurit ngahiji jeung urang. Kahirupanana geus akur jeung nyana. Tuh terus. Tah ieu tah asal boga yakin. Yakin makan lain disungut di jero hate aing boga keyakinan yakin teh kan tina ilmu heula bahagia nyaho ka pangeran bahwa pangeran Allah aing senang jasa Allah teh sebab Allah nu sugi sok mereka aing nu sok mereka aing teh aya babarengan jeung aing keyakin urang ketika urang nah teh di bedak atuh tinggal urang bahwa Allah babarengan jeung aing masyaallah nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti pan bareng jeung abdi teh bareng ka Gusti abdi makhluk Gusti. Acenah ku dipaehan ku Gusti kudu teu dahar atuh mangga bae. Acenah atuh abdi neuk dibere nyanggakeun sadaya-daya. Allah mah maha kawasa. Ayalah jelema liwat set, jelema asli. Ieu jelema keur cicing bae. Mang. Ieu budak cicing bae nya. Mang, keur naon ieu? Keur naon? Hayang roti. Tergantung keyakinanna lamun nyana keyakinanna datang oh ieu meureun ti Allah datang roti datang hayang dia dibere dua datang ka dinya keyakinanna mun aya keyakinan leuwih luhur mang hayang roti cicing bae aing mah geus kumaha Allah bae mun ditawaran coba hayang jawab kumaha ci budak ditawaran cicing bae penting bangun lapar tinggalkeun bae tah los jang sia berangkat kan tinggal urang ngadahar keyakinanna encan luhur keneh eta masa kitu mang euy mang bangun lapar ya cicing, hayang dahar tah. Roti hayang. Cicing. Ieu budak lamun ditinggalkeun asana paeh sanajan dibere roti. Hei, ka babaturan ka dieu sia. Pang nyalangapkeun. Calangapkeun. Ber roti. Dorong, kucai dorong. Dei. Darah gedean, sak baturan rada gedean. Dorong deh kucai. Dorong deh. Dorong deh. Tah, coba kan saya sedang bentanya. Alhamdulillahirabbil alamin. Itu saya bisa keur nyoba keyakinan. Datang ke mana ieu? Ternyata horenganan lamun urang nyakin geus tinggi jasa diwapan ku batur. Ulah hese-hese nu gering. Bapak urang, dah ada harta. Bohong para rakyat. Lamun teu dahar geus bahaya ieu mah geus tahu tanagan mana mak. Mak, ieu yang geus daek dahar. Heuh janji bubur coba bieu bubur. Bubur. Oh, tuh Bapak calangapkeun. Eta aya rezkian keneh mah dicalangapkeun. Bapak urang calangapkeun inuman. Seprit mana seprit? Manya nu gering seprit jang aing. Iya nu gering itu aing mah kudu seprit. Tuh eta aya keneh rezkian mah kajen kuku mah dicalangapkeun bae rizkina datang ka mana Allah nu ngatur. Urang tinggal keyakinan bae nu gering ge aya keneh rizkian mah ti Gusti Allah datang bae ka beuteungna. Tah
tinggal urang kayakinanana heuh nya teu daya teu upaya orok teu bisa usaha dipangusahakeun atuh urang ge sarua bae lamun urang boga keyakinan orok boga keyakinan ka Allah can loba dosaan kos itu aki-aki gering kieu dihuapan urang ge boga keyakinan kos kitu dihuapan urang tak urang boga keyakinan geus kieu ka Allah cek pamajikan ka ieu bangona cicing Kak, barang balik di Cilongo ka kos kieu Kak. Emang ngaji naon di ditu Kak? Jadi kos kieu Kakak ieu. Cek pamajikanna aing sieun, tinggalkeun ku aing goblok. Hiji barang ditinggalkeun aing pae sorangan. Pamajikan lain teu ditoel ku Allah, sebab janana yakinna lalagaan. Nyana lalagaan lain deuk nyoba diri ku sorangan ka Allah, nyoba ka pamajikan. Coba pemajikan ka aing ngaladenan tante atuh moal bisa kuduna ka Allah ulah ka pemajikan lamun urang tawakal ka pemajikan atuh salah coba pemajikan aing ngaladenan aing tante salah ka Allah sebodoh cek hati aing mah deuk ka Allah bae sudah tindit deuk ini sebodoh Allah moal ge ka pemajikan ge engke ge nyana ge ngagerokeun anakna itu abah sia tas ngaji di Cilongo jadi kos kieu emang ngaji naon sih tadakeun coba ka babaturanna Ajakan, oh ngaji torekat, bah, ulah kaji ngaji torekat tuh jadi kos kieu ye, dicalangakeun minuman, beres, deh, ngeunaan teu ka ba, mun aya mah daging kotor. Sial, ieu pulah pilih sagala. Teu jadi mah dorekat da. Nya milih kos gitu atuh. Aya dorekat mah kumaha pameran hati Allah. Nu datang ka jadana kumaha hati Allah karak. Nah, tapi lamun nyana geus bener-bener sesuai jeung petunjukna. Engke ge moal katahan kajen kumaha geus. Sebab aing tenang jasa. Boro-boro babarengan jeung Allah nu bogana kakarak bareng jeung sugih bae urang geus tenang. Tenang jasa aing bareng jeung si anak tenang jasa tah iyalah walillahil asmaul husna ngahaja kukula teu dicaritakeun secara spesifik besi diturutan ai kiai onom jeung santri nurutan ge geus aya modal ieu masa tukang karung nu karari itu patut tungtung nama pan ngamalacin bah emang enggak dagang lagi? Enggak, abang norekat sekarang. Itu karung mau dikemanain, Bah? Udah bagaimana Allah aja bakar-bakar dah. Kan salah, ilmuwan mah. Udah bakar mau kemana? Abang mau udah mau ke Allah aja. Sapoe dua poe aja nak kuat. Ya kan? Seminggu, Bah. Ini gimana ini kesononya? Emang kenapa? Akan itu dapur gak kebul gimana Allah aja udah kalau gimana Allah mah udah saya mau pulangnya pada pulang semua sini ada sendiri sama Allah ya jangan atuh gua sama Allah juga gak kelihatan berarti kan tahu ilmuwan bahkan kos gitu mepet baiknya nami lu balik iya doa ilmuwan bahkan lagi aing mah berkeyakinan Allah bareng jeung aing pan Allah mah gaib justru aing teh endek ngarealisasikeun pembenaran aing terhadap nu baha gaib. Allah teh nyieun langit jeung bumi aing supaya ngarasa bahwa ieu dadabelan Allah. Ieu mah kakara caritaan doang. Allah teh Rahman, Allah teh Rahim. Aing mah hayang keuna karasa bahwa Allah teh Rahman, Rahman Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Rahim Allah teh keuna karasa ka jantung aing. Coba aing mah hayang nyawa moal ngan sakadar dibaca ieu Asmaul Husna tapi keuna karasa ku diri aing. Ku jiwa aing geus babor sia kabeh aing deuk jeung Allah. Geus leuweungan disengseurekeun ku batuk. Jadi disengseurekeun yang keur jeung Allah ieu. Dihina ku batuk. Basen dasare teh sia aing keur jeung Allah ieu. Tah. Lamun terus tah secara spesifik tah di antara Asmaul Husna ngaran-ngaran Allah engke ditarurutan kudu teu ngaji cilaka aredan kabeh. Aredan ieu tah mangga ieu dicukcak lantaran iya besi, oh kieu, padahal mah encan guguru, salah. Matak jelema ngaku torekat kayawan, encan guguru kajen kuku mage atau guguruna teu anggeus.
di dalam langkah-langkah di dalam zikir-zikir encan komo hajunya ngaijazahkeun zikir encan salah pitah kajian kukumaha ge zikirna lain berarti ulah tapi ulah mengatasnamakan tarekat zikir biasa bae lamun nya mengatasnamakan tarekat berarti geus kudu aya makom-makom anu kunyana dilewati sedengkeun kanyahoan ku ahli nama lain tah mah kajian kukumaha ge tain cilakana kuari teh geus ngamursidkeun sorangan kula mursid di mana Haji Mursid ganti mursid naon itu sabodo si Haji Mursid mah tah ieu aju kuari barang jadi ahli no aja torekat teu wau jeung jelema emang kudu kitu barang kuari geus torekat kehidupan lain kitu antara keur suluk jeung geus jadi kudu berbeda iyalah asmaul husna walillahil asmaul husna ngan ngahaja eta henteu spesifik cara-cara nak beusi ditaluturkeun Allah